jeriji kula anu tiasa hurung, sehingga eta Allah langsung mere caang dina salah satunya eta jerijina Imam Nawawi. Lalu kemudian Imam Nawawi ngarang tah eta hasilna kitab Bidayatul Hidayah. Geus sama 10 menit. Eta cik dina kitab Bidayatul Hidayah, ibu-ibu bapak-bapak, ciri bogoh ayatil hiji jalma anu bogoh biasana sok loba nyebut ngaran anu dipika ka bogohna. Kaula bogoh kasar boah, kula bogoh kasar boah. Nek dahar ngadere piling banget nasar boah, nek ngopi ngadele kopi banget nasar boah, nek ngisi ngadele WC banget nasar, rek asup ka kamar ngadele toke banget nasar. Saking bogoh kasar boah, betul tidak? Eta lamun cik anu sok ngaji kitab Kifayatul Azkiya ka Istigrok fi Bihari Sarboah anu gitu. Sebab cik dina keterangan man ahabba syai'an kasura zikruhu, sing saha jalma anu bogoh kana hiji perkara biasana sok loba nyebut ngaran eta. Makanya ibu-ibu bapak-bapak nyalamun bogoh ka Kangjeng Nabi urang kudu loba maca sholawat. Sebab cirining jalma anu bogoh ka Kangjeng Nabi nyaeta keur hirup di alam dunia nak loba maca sholawat. Ibu-ibu sok maca sholawat. Sabraha dina sapoe-sapeuti? Hah, teu kahitung. Tilok meureun. Bapak-bapak sok maca sholawat. Sebab cik dina hadis man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran, sing saha jalma anu maca sholawat ka kaula hiji sholawat diganti 10 rahmat. Kiai, ustad, hiji mah kecil teuing cetek, hayang ditambahan mangga. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan, sing sajalma anu keur hirup di alam dunyana loba maca sholawat 10 sholawat diganti menjadi 100 10 macete kiai hayang ditambah mangga. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, sing saha jalma anu keur hirup di alam dunyana loba maca sholawat ka Kangjeng Nabi 100 sholawat diganti menjadi 1000 rahmat. Kiai eta mah beureuh teuing, tapi pan ganjaranna luar biasa tidak sholawat. Wa man shalla alayya alfan haramallahu jasadahu minan nirani, sing sajalma anu keur hirup di alam dunyana maca 1000 sholawat maka jasadna haram asup kana neraka Allah. Ibu-ibu bapak-bapak hayang asup neraka apa surga? Hayang asup neraka surga, entos maca sholawatna. Sebab cik dina kita berjanji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Jannah ya al jannatu wa na'imuha sa'du, eta surga disayogikeun pikeun jalma anu keur hirup di dunyana loba maca sholawat gitu. Makanya sholawat luar biasa. Ibu-ibu bogoh ka Kangjeng Nabi bogoh ka Kangjeng Nabi bogoh lobakeun maca eta memang gak sholawatna nek Ibrahimiyah, nek Nuroniyah, nek Kamilah, nek Naria, asal ulah sum'ati habe ulah nya nek kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, insyaallah lamun urang ikhlas bakal digentos ku rahmatku Allah insyaallah. Makana nisbat dina perkara ieu lamun Kang Asep aya Kang Asep lamun Kang Asep bogoh kaneng Susi maka wajib bagi Mang Asep loba nyebut ngaran teh Susi. Misalkeun cek neng Susi teh bayananya lamun misalkan bade ka mana-mana entong
pincut ku nini misalkan. Tak eta karena Asep saking bogohna kaneng Susi, maka etan Kang Asep sok loba nginget-nginget perkara anu diamanahan ku Neng Susi. Artina loba inget-inget pamunteuna Neng Susi. Ulah poho eta Kang Asepnya, ulah poho intina mah, ulah poho ka Neng Susi, bidadarimu yang selalu di hareup lawang gitu. Insyaallah. Anu kadua ciri bogoh ibu-ibu bapak-bapak, ciri bogoh anu kadua nyaeta sok ngajaga kana warisan jalma anu dipika kabogohna. Sok ngajaga warisan jalma anu dipika bogohna. Ayeuna saya tanya kepada ibu-ibu bapak-bapak, Kangjeng Nabi ngawariskeun dirham atau tidak? Kangjeng Nabi ngawariskeun harta atau tidak? Kangjeng Nabi ngawariskan emas atau tidak? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, beliau mewariskan kepada umatnya 3 perkara. Bahasulah anu kahijinya eta Rasulullah ngaamanatkeun ngawariskeun ka urang nyata Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an wajib ku urang dijaga, wajib kurang dibela kemuliaana. Ulah sampai eta Al-Quran dileleyek batur kos kamari si Ahok nyaho si Ahok eta Ahok ngabohong-bohongkeun kana Al-Quran. Kira-kira eta Ahok wajib dipencet atau tidak? Wajib dipencet atau tidak? Maka dalam hal ini saya mengajak kepada seluruh yang ada di sini untuk kita sama-sama menjaga, membela, yaitu kemuliaan daripada Al-Quran, saudara-saudara. Takbir. Sebab eta Al-Qurannya eta warisan Kangjeng Nabi, wajib kurang dijaga. Lamun aya anu nganistakeun kana Al-Quran, kira-kira ibu-ibu bapak-bapak, ku urang wajib dibela atau tidak Al-Quran? Wajib dibela atau tidak Al-Quran? Takbir. Sebab khairukum man ta'allamal Qur'an, pang bagus-bagusna di antara kalian yaitu orang-orang yang selalu belajar Al-Qur'an. Ibu-ibu bapak-bapak hayang boga anak nu bisa maca Al-Qur'an, hayang boga anak anu soleh, hayang pasantren kurang kompak, pasantren kan ieu mah hayang boga anak anu soleh, tetapi anakna henteu dijurung-jurung kana naon? Kana kumaha nek boga anak anu soleh? Sebab eta pasantren lumbung ilmu agama, saudara-saudara. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo hamburanya hadang. Makanya eta kacakan. Ya hampura ya soalnya eta pan api orang sajra eta karomah sajra sekali kabeh geus karumpul hamburanya gitu. Jadi lamun orang cinta ke Al-Quran wajib ke orang dijaganya eta kemuliaan dan kemurnian daripada Al-Quran. Siapa saja yang menistakan, siapa saja yang ngolok-ngolok, siapa saja yang ngaiyah-iyahkeun kana Al-Quran, wajib ke orang diperangan. Eta nu kitu disebut kafir harbi, saudara-saudara. Kafir nu wajib ke orangnya eta di perangan. Ai kafir dimi mah ulah eta mah kafir anu tengah rusak atau tengah jaya sama Islam ulah diperangan. Sebab eta mah kafir demi iman wajib diperangan oleh oge eta kafir harbi, kafir nu merangan kana. Sebab dina hadis Kangjeng Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wa hasanatun bi asyrin amsalihah. Si Kangjeng Nabi, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun.